Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna pembagian pengajian aja orang dangukeun bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dinaheun pas waktuna, pas dibaca kun ikhlas, ngurucuk urang cai mata. Gede dosa urang hampura, Gusti teh keur mukakeun lawang-lawang pahampura. Saksina cai mata abdi Gusti teh sebagai saksi bahwa abdi teh minta hampura. Tas coba kuari dibaca ku ente maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jak tatangga kok koprak goblok ya. Sia nyeun lebaran teu puguh teu karuh. Ye babacaana bagus atuh bagus ge. Lain parantina sia tah mah ke lebaran deui. Encan ahli kubur hararudang pacar lebaran deui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Udhiyah. Utawi kilah iki iku suwiji kitab hale tetep ing dalem martelakeun kurban. Ya sunnatun utawi udhiyah iku sunnatun sunnah illa bi'tizamin angin kalawan den wajibak wa yusannu lil muridi halan den sunahkeun kadua wong kang ngarepakeun ing udhiyah Allah iku yen ta ora ngilangkeun ya murid sya'rahu ing rambute murid wala zafrahu lan ora ing kuku nek murid fi ashri Dzulhijjati ing dalam 10 bulan Dzulhijjah hatta yudhhi malah-malah gawe kurban ya murid wa yadhbaha bi nafsihi lan yantanyumli ya murid ha ing udhiyah kalawan awake murid wa illa fal yashhad wa illa yadhbah bi nafsi maka becik nyakseni atawa ngahadi ya murid ha ing udhiyah sakit Fatihah hiji Haji Bustami Pinang Galeong 2 Ibu Icah Jagusari Tilu Tedamang Bapak Haji Mukhlis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat
rahimakumullah. Urang bersyukur ka Gusti Allah ti mimiti diliburkeun datang ka ayeuna masih hirup kene alhamdulillah. Tapi nu ku urang kasaksian dulur urang, tetangga urang, kawau urang di sajroning libur ieu aya anu geus baralik ka lembur aslina, lembur kubur. Urang ge ieu moal karebal deui. Oh mun geus karolot deuk ka mana deui? Ja pasti pangbalikan mah eta. Ku urang sok disebut-sebut mimiti kiai ustad datang ka artis penyanyi nyaritakeun bahwa dunia ieu adalah tempat persinggahan tur panggung sandiwara. Seuri sia jadi urang teh keur sandiwara di panggung bumi ieu anu horeg nu mantak disebut sandiwara geus aya sutradara. Jadi urang mah hanya dipaenkeun ku sutradara anu jadi figuran pemain asli, aya anu ngan sakadar jadi office box. Bener teh ngomong siapa sepinteran sia goblok tuh berbagai peran-peran eta lapang sandiwara horeng geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Nu ngeri ge ketika urang diperankeun ku Gusti Allah peran utamana bagian munafik. Inggis urang diperankeun ku Gusti Allah jadi peran utama bagian musyrik, bagian kafir. Ai kitu ba urang diperankeun ku Gusti Allah sanajan figuran-figuran ge peranna peran musalla. Tukang ngabersihan musola duit laleunyitan bete ya karim ya Allah. Nah peran urang teh bagian eta mendongkrak syiar agama Allah. Allah kan merankeunana bersyukurlah urang ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Introspeksi aya aing euy peranna naon ye? Tanya ka diri sorangan. Diperankeun naon aing ku Gusti Allah di panggung sandiwara teh? Sebab engke bakal dibuka deui di mahsyar. Sandiwara urang akhirna dibuka deui ti mimiti lahir ka alam dunia. Aslina engke gegedena pas baleg dibuka ditonton lain ku urang ngumpul ku sakabeh manusia triliunan angel mantak hiji saurang-saurang diperankeun ta ingis urang peran urang teh ya anu main koproka nu main gapleha aya nu mamawa sinde aya anu naon deui sia bae nyebutanana lah anu kos kitu mah nyahoan sia batan aing eta peran eta ya Allah ya Rabbi ditonton nu kabehan teu kudu malaikat nu hukuman bakal neraka begitu diperankeun urang sorangan ge ya Allah asana aing mah ya waduh urang geus ngabayangkeun begitu diperankeun ya anu teh can aya eta
anu nyedekeun simbat eta ayo araraya kabeh geus balaikat teh langsung teu kudu dititah deui mah tulisanana corengna tapak jalak kabeh gitu geus ya bah seret empod-empodan di kahareupeun empod-empodan pendek cak masyarakat teu kudu diperankeun langsung seren geus kanyarahueun ku kabehan inggis urang sekedar bayang singade sisa hirup urang duh kiai nu geus kumaha tobatan per detik ye urang merenungkeun ulah ngarenungkeun nu bagus nu goreng-goreng bagus teu kudu direnung-renung nu goreng we ya Allah ya Rabb anu urang anu boga kalakuan urang anu mikiran jeung inget urang anu babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sok melalui tafakkur urang ke bakal ngurucut cai mata dibayang-bayang ku urang ngagujubarna urang ka neraka boro ka neraka jahanam cacak-cacak ka seuneu-seuneu urang ge jelema tararut ngomong ya Allah ya. Iyalah urang kuari ngaji henteu rek naon ngaji mah rek neang cacaang dek neangan cacaan supaya urang teh yang ngarasa bahwa urang teh salah nu hese ge itu hese lain masalah nana ngarasakeun jeung sadar bahwa urang salah teh eta hese hese eta mah pelebadinya melain lalagaan ahli-ahli tasawuf ahli-ahli thariqah teh kita nu paling hese ngarasakeun salah kos kieu hese teh ye urang namung maju ditawaran dahar padahal mah lapar teu dahar atos alhamdulillah atos teu kedah tak eta teh membohongi diri padahal mah lapar tapi jadaku isin-isina atawa merasa gitu karena luhur di suguhan kuno handap dan lain-lain sebagai alasan entos padahal mah lapar tak etanya nah terus terang lapar teh teu ngaku lapar ieu pang bloon-bloon aja bloon-bloon aja hese tah hese aya deui nu di suguhan dahar padahal mah seumeut mangga bae tolol deui deui eta ge membohongi diri kene ieu kebeneran ceukna emang can dahar pungut si kene ti warteg goblok ieu mah bapana bloon membohongi diri disebutna makar lamun di zaman Pak Harto supersi setting supersi di zaman presiden nu ayeuna makar urang mah nyaritakeun makar teh dina ilmu thariqah al-laum al-hawa al-makruh teh ngaranna menipu diri di hate sungut lain di hate sungut makar teh ngaranna bejakeun ka DPR ka ditu kurang ngaraji kuring DPR teh ieu tah makar teh eta laum al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah al-makruh al-ujbu al-riya tah eta nu kos kitu deui makruh makar wa makarullah wallahu khairul makirin makar membohongi diri puguh ge teu bogoh ka awewe eta teh teu bogoh sia bogoh teu hate leutik mah tapi boleh deh makar teh julukan membohongi diri moal kebal teh pasti nama sekadar jadi mainan doang teh atau bogoh sebenarnya mah penting ge peureum teu daek bentak mata si meuteuh
Itu bogoh nu sebenarnya mah fotona ge foto na baheula mah foto ai kuari mah nu aya gambaran teh nu dipencet teh naon? Naon teh ngaranna? Ngomong tolol. Kieu bae lain Yasin horengan susu tolol. Ngomong Yasin tabarok barang di deuleu kutang nyingsat. Tah. Nah, bogoh padahal mah tapi ngaku dihareupeun babaturan, dihareupeun sobat, dihareupeun teh aing mah teu bogoh, makar. Hese. Pugu ge can cinta ka Allah, geus ngaku cinta. Encan cinta ka Kangjeng Nabi, ngaku geus. Nu geus ngaku encan. Boh makar teh kos kararitu. Ya lebih cinta ke Allah berarti mengikuti aturan Allah. Kuncina cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelema yang bener kadeuleu cintana ke Allah, kuncina datang ke mana cintana nyana ka Kangjeng Nabi. Sakitu bae kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta ke Allah kuncina cinta ke Kangjeng Nabi. Datang ke mana urang cinta ka Kangjeng Nabi. Cenah pol kula mah cinta ka Kangjeng Nabi. Beuh, muludan ge beurang peuting kula mah di mana aya nu ngundang terus bae. Sia mah lain cinta ka Kangjeng Nabi na ka berkat eta mah. Talian teh mah kieu kos kitu mah. Cinta ka Kangjeng Nabi mah mengikuti aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajauhan larangan Kangjeng Nabi geus datang ka mana urang nuturkeun perintah Kangjeng jeung ngajauhan larangan Kangjeng. Di dina letakna tah cinta ka Allah. Ukur urang. Alhamdulillah cenah jeki kula maca sholawat terus bae bagus. Sampai sapenting saat tadi itu kan cekin. Loba-lobana maksudna yang naik pangkat gitu. Bodem gitu. Ya Allah ya Rabb. Lillah luruskeun ka Allah. Cacaan ngaji teh urang teh lain rek nanaon, teh neangan cacaan. Kiai na lamun caan. Lamun kiai na poek atuh geuneuk mungkin. Kiai na ge poek atuh murid na geuneuk. Hese teh neangan cacaan teh. Sakumaha cai hayang nu heran. Lauk neangan cai dengan sendirinya kebutuhan lauk neangan cai nyana ka mana bae ngoser asup ka cai. Wah ieu heran cak wah ieu mah rada wah ieu mah lauk anu ngarasakeun lauk anu ngarasakeun tah ieulah minggu ieu urang karumpul kabeh teh ulah niat ngaji heulana. Sok teuing sok neangan tuh kadeulina kos ngaji padahal lain mendingan lain ngaji padahal mah makar ya Allah ya hayang ngepas heueuh da urang kolbu jeung sungut henteu na kolbu jeung sungut asli gitulah. Dititahna urang ku Allah, dititahna urang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi hese hayang pas-pasan teh hese. Waalaikumsalam. RT nenon ieu sumbangan masjid teh alhamdulillah poe mah heula teu boga padahal mah boga lain makar dia teh mah embahna makar tah mah. Embahna makar. Ieu kabeh gitu dia bangsa makar kabeh. Ya Allah ulah membohongi di. Boga teh. Waalaikumsalam. Aja RT aya daon. Ieu kula tugas ye masjid. Ke tungguan. Ngerek lah 100.000. Haji, pun Haji mah ieu usahana gede kos 100 sih. Emang Mah Haji boga duit sabaraha? Sia hayang nyaho teuing ka duit aing goblok. Ye, mun sia sekretaris aing.
kecuali saya sekretaris aing geulis sekarang karena cuma haji ngambek gitu geus perusahaan aing geus kadekeun deui 100.000 ge lah ieu makar jadi urang nyaritakeun makar di negara urang ayeuna urang mah alihkeun makar urang mah ka diri sorangan urang horeng makar bae ya Allah ya Rabbi Gusti Allah lagu ya ugal poe nah dosa etalah nuku urang henteu karandapan dosa etalah nuku urang henteu kakupas sebab eueuh nu nyaho teh mah hanya diri urang eueuh nu nyaho teh mah hanya diri urang unggul lantaran eueuh nyaho kecuali urang sorangan urang bebejana langsung ka Gusti Allah geus urang sorangan di jero kamar tafakur ngaranna ya Allah ya Rabb batur manyaikeun ka abdi teh batur mangamamakeun ka abdi teh malah ngabuya-buya batur teh hebat-hebat ka abdi teh padahal mah abdi teh Gusti narima kasalahan abdi ye ku abdi rek dibejakeun ka Gusti anu beja mun batur nyahoeun ka jero hate abdi boro-boro sasalaman dibulak-balik beureun Gusti kapanggih ge embung ieu teh beureun teu nyahoeun bae batur kasalahan abdi teh ya Allah ya Rabb hanya Gusti jeung abdi anu apal minta hampura deh lamun ieu kabawa paeh cilaka engke abdi teh keur di dunia di mama-mama di ustad-ustad di akhirat mah horeng diseren bayangkeun kitu mentak tadi teh embung di sasalaman lain haju ya balik gitu ya embung aya ya mending ditakol kieu kos kitu mah embung di sasalaman teh embung mentak ieu sasalaman teh geus lamun endeuh asal katoel bae untuk kudu amel jadi cekelan bae wah jadi kesel urang keur embung kesel geus bae asal sebab situasina ongkoh pada lockdown ya lamun urang geus bisa tafakur tengah peuting nafakuran kasalahan bayangkeun kasalahan eta anu bakal nyeret urang ka neraka Gusti abdi teh makar teh batur mah teu apal menipu diri teh di abdi Gusti ku batur mah ieu teh di kiai-kiai ku batur mah di ustad-ustad Gusti cacak-cacak lamun ditembongkeun meureun ieu teh batur arembung cara kiai-kiai nu geus aya di partai baheula mah disuhu-suhu barang ditembongkeun hukum dunia na ku Gusti Allah saha nu daek ngaji ka kiai partai kiaina eta-eta keneh ilmuna eta-eta keneh jelmana eta-eta keneh pinterna nambah kapinteran tapi kunaon atuh lantaran hubna lain ka Allah kana dunia lemah bungeun ngaji ka nyana ulah disalahkeun kiaina jeung ulah disalahkeun ilmuna makarna di jero hate mun geus ditembongkeun ku Gusti Allah saha nu daek nah luantak ieu teh urang ditutupan bae sabarna mah Allahumma asturna ya Allah bisatrikal jamil kama satarta ibadaka oh ditutupan cacak-cacak teh ditutupan jelema teh embungeun hiji nomor kadua lamun teh mah ieu kasalahan teh dibere bau asal salah atau endeu kapanggih jeung jelema teh kudu make masker sebenarnya mah bau Masya Allah tak kuari mah ya virus di maskeran ari ngomongkeun jelema mah teu di maskeran ngomongkeun jelema ujub takabur ria eta teh leuwih bau tibatan virus manggan sakadar narik nyawa urang hae tapi virus nu eta mah bakal nyeret urang ka neraka jahanam ya Allah ya Rabbi kabaliger jelema kuari disieun-sieun ku ari virus teh
padahal virus kolbu paling parah. Cek si Imam Jalaluddin Rumi teh mah lamun aya onta atawa kuda kacocok sukuna ku paku lempangna ajle-ajlean sebab nyeri kacocok paku nu bogana nyahoon teu normal ye kajen kumaha ge kuda aing teu normal ye teh tewa kunyana tangkarakeun deuleuan oh aya pakuan nu nyaho hanya nu ngurusan nyabut pakuna kudu nyaho taktikna henteu meunang sambarangan sebab kita tadi nama newel doang tapi kulantaran nyana lempang pakai ajle-ajlean beki jero mun harita kakara kena dicabut mah gampang tapi ieu mah geus aya 2-3 samingguna lempang geus teu normal malah geus rada bengkak nu nganyahokeunana ahlina nu nyabutna ge kudu ahlina keneh bae geus dicabutna kudu diobatan eta paku teh nu nempel kana suku kuda atau onta atau himar dan lain sebagainya tapi diusahakeun kajen kumaha ge sebab teu ngeunaheun ka deuleuna kudana teu ngeunaheun hewanna nu bogana sarua nu ngurusana ge sarua halayak rame ge boga pikiran karunya amat eta kuda ajle-ajlean kitu meureun aya kasakit kabeh mendorong coba tangkarakeun coba periksa coba cabut kabeh reaksi tapi paku ria nu aya di kolbu teu pernah dicabutan paku ujung paku bakar paku nempel di da kolbu bakar Masya Allah karim henteu pernah dicabut bahkan orang ngaku-ngaku henteu kena paku mulus jasmani mulus rohani hayang nakol bae cek jangan maruhani kumaha mun tai paku nempel nojos kada kolbu teh hanya ahli nganunya sebab ku urang mah teh mah teu kanyahoan jeung makar urang teh dinteukeun we ku urang teh puguh nafsu di lain-lain puguh budun ya dinteu-teu puguh ria dinteu makar we terus hanya guru mursyid anu nyaho panyakit-panyakit nu aya di murid moal kacolongan guru mursyid kabla dieuna kulantaran nyana embung kanyahoan aibna makarna beuki gede saenggeusna beuki gede suuzon lamun geus timbul suuzon tunggu tanggal main ieu penyakit teu karasa ku urang kabehan teh hampir karar itu nah randapan geura ka Gusti ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ngaku urang dihareupeun Allah engke bakal ngeclak cai mata samarukna cai mata teh teu ngomong-ngomong cai mata teh bisa ditanya ke urang sia cai mata kunaon kaluar panas naon emang nu mantak panas ieu bayangan-bayangan neraka ajus ieu nu mantak kaluar panas teh hajuk kuari geus kaluar kumaha ulah teh ieu teh sebagai penasehat cai mata teh ngomong gunung di hareupeun urang jumud paeh cai di hareupeun urang jumud paeh angin di hareupeun urang teu bisa nanaon batu-batu kayu-kayu di hareupeun Allah mah harirup urang mun teu boga bayangan kadinya moal bener-bener hirup lempangna urang di taneuh urang pajar teu ngomong teh taneuh neh hirup taneuh batu harirup ulah di hareupeun Allah dihareupeun Kangjeng Nabi urang nu agung hirup maca salam assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah di mata Allah hirup nu paeh di mata urang mah pararaeh kabeh bahkan pamajikan urang geus dianggap paeh nah pamajikan urang batur urang geus dianggap paeh ku urang guru urang geus dianggap paeh ku urang babaturan urang geus dianggap paeh ku urang rekan geus dianggap paeh ku urang ieu lah makar anu panggede-gedena mun henteu dirandapan cilaka makar diri urang ya Allah engke timbul sinar sapeting dua peting urang tafakur ka geus saminggu geus kaluar cai mata tanya ku urang cai mata sia kunaon kaluar deui panas nu mantak panas tatangga meuli mobil
naon deui batur geus kawin deui aya sia mancan ih itu nyandung lah cek cai mata teh ye tawa we loba urang da ambalaya masa sih datang ka teh nyandung duit aya kendaraan aya siana sehat nyandung dong boleh deh urang we cai mata nu kalari tu nu kaluar teh tinggalin urusan dunia urusan nafsu tinggalin urusan ibadah ka Gusti Allah teu pernah ceurik untung aya keneh kiai-kiai nu sok ngadongeng-dongeng wali jang sakadar ojah nya wali mah bersih gos kitu ai minimal cinta ka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala iyalah makar Masya Allah dari mun teu ngaji moal nyaho gos kitu meme jadi kiai kerja di santri keneh tawadu barang jadi kiai jadi takabur ieu mah rodel ku ari geus sabab naon ieu makar maka sebagian henteu beda tah makar ya Allah tah ku ngaji urang ke dibere cacaang ku Gusti Allah Masya Allah lamun geus dibere caang bakal loba modelan dedeleuan teh lain dedeleuan ieu tapi dedeleuan nu ieu lamun geus dibere dedeleuan nu ieu karak jadi jelema asli lamun can dibere dedeleuan ieu karak dedeleuan ieu eta mah jelema karak jadi sing-sieun wae di sawah manuk nu sararieuna bebegig ngaranna kajen di jasan gitu bebegig bae kajen make jubah bebegig sorban bebegig encan lu make ieu beda tah eta encan caang sebab rumek kene geus caang kara contohan cepet cenah kiai nu geus caang kumaha nu geus caang mah contona okos Kangjeng Nabi Ibrahim dibeuleum begitu dibalangkeun cek emang sieun Kangjeng Nabi Ibrahim teh nu mantak teh sieun teu kadeuleuseun lamun kadeuleuseun sieun tapi ku mata ieu teu kadeuleu mata ieu mah urang leuleuh kabeh mun nyaksian ngagebrah sieun teh tapi Kangjeng Nabi Ibrahim geus dedeuleuan lain nu ieu make nu ieu teu kadeuleu tah siseuneun nu kadeuleu adalah taman safari aya gajah aya maung sial teman-teman safari ge kolot-kolot ke taman safari wae didoakeun tek dilegleg maung balik deui horeng taman surga atuh datang ke jero seuleuh teh kerek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ku batur di sini ternyata horenganan taman surga jararadi makanan-makanan bubuahan jeung sajabana iyalah contoh bersih kedua ketika Siti Masitoh erek dibelem dikulub ku Raja Firaun anakna ti heula lah cak anakna pangeran ka dieu cak yana indah tis mata dikulub tis geura ka dieu cepet antara heueuh jeung henteu kan emakna mah sebab laon budakna mah geus dibere pandangan surgawi teu kadeuleu cai ngagolak tapi emakna mah masih antara jeung antara dikieukeun geraan tiis jasa kaburu dijogrogkeun ka dia diguruskeun brus jaheuh cak mana teh mantak engke ente balik ngaji di ditu coba tah ieu pandangan ya batur manu laliwat pejabat mah anu nyaraho endek naranaon cenah ngaji nya hareudang ye gawe ngarana ngaji gawe lain dagang cek nya teh lockdown bos tapi kunaon ieu ieu kan aya pandangan kolbu anu batur teh nyahoeun ngan urang mah kakaraksa Ike campur-campur jeung balanja ya ge. Matak cek lagi tadi ulah niat ngaji heulanan lah sok teuing. Ieu aya pandangan.
diheran-heran ku batur mah make jeung ngararajina naonan ceuk teh hareudang-hareudang oh aya pandangan kolbu anu batur teh nyahoeun nyana mah can dibukaakeun urang mah ya geus nyingkab lah setik lah alhamdulillah bae emang aing teh nyaho ka sia semenjak lain ngaji ka dieu tuh dek deulean rangda sia mah dibukakan gerak setik ke nambah caang pandangan beda ya Allah ya Rabb sabara ratus sabara ribu tentara Firaun mudah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika ku Gusti Allah dibere pandangan batin anu luar biasa ribuan tentara Firaun cukup ku satu tongkat tuh maha kawasa Allah maha luhur Allah maha kersa Allah henteu kudu loba cukup ku tongkat set blay berangkat ieu mah teu ngeuleuh coba eta ieulah qalbu nu geus caang mantap la khaufun alaihim walahum ngan moal kaharti para aulia Allah mah nu mantap moal kaharti kadeuleuna hees bae heran emang wali si hees bae tuh jadi hese mantap hese leuwih mendekatkan diri melalui tafakur per detik per menit dibandingkan ijing hayoh bae ibadah zahir teu manfaatna ibadah zahir aya mah aya ngan teu pati contoh kusuk macana kieu kuari Quran teh dibaca Quran teh ditalar Quran teh diwiri dihizib-hizib hebat lain hebat-hebat deui atuh tetapi ieu inohong nu dilaluhur teh DPR maraca Quran MPR maraca Quran menteri maraca Quran tapi geuninganan kazaliman jeung permaksiatan nambah sehingga kuari dedengian urang teh antara jeung antara eta teh karna henteu diamalkeun Al-Qur'an boro-borona naon nyaritakeun jilbab bae di DPR teh masih sakumaha hesena pahara jasa ieu mah keur contoh Quran lain teu dibaca tapi teu diamalkeun kitu model ai di lembur mah pan dibaca henteu diamalkeun henteu parah di lembur mah berkat hayam terus ya ulah sok kasinggung ya heueuh tuh kan ya Allah ya Rabb aya anu bade jambil jadi kula sebulan Ramadan 10 kali tamat ih hebat tapi kuari kula ka tetangga geus teu nanya lah pan hasil maca Quran jadi kos ieu kunaon emang tuh dek ngazakat ka aing goblok ha bodem ieu ki haji tolol ki haji gantung di tangkal buah ya mah dibaca ongko tak Quran 10 kali tamat teu ngazakat ka nyana marah pang bloon-bloon aja lemah lain di dieu di ditu ayolah ieu teh keur neangan cacang maksudna supaya prat lamun geus dibere cacang ya Allah ya Rabb muhaju Allah mere geus hese jaritakeun kanikmatana hanya bisa membicarakan ge ala kadar sebab moal aya anggeusna cacaan qalbu mah dibere ku Gusti Allah kieu kitu hanya dinikmati nyahoun jelema anu bogaeun jeung henteu kos para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ieu mah urang mah ulah niat ngaji heulanan sok teuing. Niat balanja tuh komo tah mah beloon teuing. Aja dia. Tiap tahun teh cerik kieu geus mah datang bae deuk mantep ku Allah bae lah. Geus bae kos kitu bae ujung-ujungna hees bae kan. Jangan ngaji lain balanja lain. Neangan cacaan. Nu hese ngaji manangan ilmu geus aya tuh kan loba di urang ilmu tapi geuning teu robah tapi neangan cacaan bakal beda oh tiis nu tadina teu bager jadi bager tadina teu barahan jadi barah ieu mah barang ngaji bae jadi tambah pelit eta kan lain boga cacaan ka mangkos kitu mah ngaran oh neangan cacaan geus aya cacaan mah engke bakal aya cinta nu pohara ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah karim lamun geus cinta ka Kangjeng Nabi
kan dibere asa deket jeung Kangjeng lamun geus dibere asa deket teu kudu maca naon impianana engke kadatangan ku Kangjeng atau urang nu datang amprok jeung Kangjeng lamun geus dibere ngimpi jeung Kangjeng impian naon bae eueuh nanaonan mun urang geus dibere ngimpi kapagi jeung Kangjeng ngimpi naon bae teu berarti sebab ngimpi jeung kekasih Allah ngimpi kapanggih jeung kepercayaan Allah bisa dibayangkeun tah urang mah pangimpi teh kapanggihna jeung anu cak nu di luar naon omongan sia kajina di luar ye atuh urang bae nasibnya nawe teh mah ya Allah ya Rabb nah iyalah orang minta cacain mantap Allahumma nawwir qulubana binu kama nawwartal arda binuri syamsika ya Allah muga nyaangan Gusti ka hate abdi sakumaha Gusti nyaangan kana bumi cacaang panon poe cacaang panon poe mangan sakadar nyaangan jagat raya eta aya eureuna engke tapi cacaang kolbu mah makrifat ngaranna ieu lah ti dunia datang ka kubur datang ka akhirat ka bawah atawa urang campur jeung boga cacaang nah tinggal sacenekin geus boga cacaang teh angan di lembur modelna model kostum anu osok itu siapa suka disudon bae kain geus ahli Allah nu getol maca Quran getol baca tafsir getol maca sholawat jeung zikir anu babacaana lillahi tuh data caca Masya Allah karim Siti Fatimah sumping ka Kangjeng kan kieu bae enak mah Gusti kunaon sih make nutupan korenganan mantes gibah ngomongkeun batu cak Kangjeng lamun ditembongkeun kabauan ieu teh jelema bakal bendu kabeh ka maneh nyaon ku Kangjeng mantes ngomongkeun batur Masya Allah aya kita yuhibbu ahadukum ayakullah ma akhihi maitan ngomongkeun dasar wae jeung keur nyiptakeun bangke di jero awak nu mantak batur mambut ka urang awak urang kaambeuna bangke boro-boro ku batur ku pamajikan ge kakak bau sih orang bangke beneran aya bangke asli aya bangke manawi ya Allah ya Rabb sengitan awak urang ku cara cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu urang ieu modal cinta ieu datang ka dieu teh ku cinta lamun lain cinta urang moal cinta ka Allah coba hayang nyaho si kumaha Al-Qur'an coba hayang nyaho kumaha si fikih sebab pikih teh ijma ulama berbagai pandangan ulama tinggal urang memilihna nu penting urang mikih nah kabelah ditunang ke pikih teh diareueuh-eueuhkeun dan batak geus urang mah yakinkeun ka Allah yakinkeun ka Kanjeng Rasul yakinkeun ka kitab Allah yakinkeun ka ijma para ulama teu kudu hese macaan kitab nyin kitab makomo ya saya yakin ijma ulama hasil daripada ulama eta teh menang narjeh mana kaul panghebatna mana dalil panghebatna etalah anu dijadikeun fatwa geus saya percaya neangan di Bukhari na hese di Muslim na hese Sunan Abi Daud na hese Ibnu Majah na hese Quran na hese geus bae urang mah percaya titik sakit saya ngadengekeun kitu kudu di majelis di handap pentang Ambon ge jadi bae ngadengekeun ilmu mah ge batur baliknya na kitu kene cakna sepi abad geus barali teu salah eta teh hiji kanikmatan mantap kalau urang keur ngaji hees
anugerah panggede-gede lah aing di imah hees bareng dibawa ngaji babari jeung aing ngadeg wiridan we asal ngaji hees anugerah jelema teu bisa hees make obat dokter ge hees bae bareng ngaji reup we berarti kan manjuran eta kan ye jadi besehat awak eueuh salah ulah anu disalahkeun makar kabehan we dina bulan Syawal urang ngucapkeun minal aidina wal faizin minal aidin ij'alna ya Allah minal aidin waj'alna ya Allah minal faizin mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan aidin anu babalik kana fitrah Allah wal faizin mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan anu menang bahagia sanggeusna urang sabulan merangan hawa nafsu berarti kan orang balik karena fitrah ditungtungan ku zakat fitrah supaya kembali karena suci sasuci-suci dibalikan deui ku urang teh kasalahan-kasalahan urang di kaluar-luarkeun urang teh kembali karena fitrah entek di bulan puasana urang teh puasa teh bener-bener puasa buka suguhan gitu rujak kelapa muda teh aing keur fitrah suguhan bonteng suri teh moal aing dek mengembalikan diri aing supaya benar-benar suci kolak maksudna ka haji moal di dahar moal wakak ke tas sewa lain moal ngancem salat teh lah kita salat beak kabeh lain fitrah tambah kos gitu cek pawajikan asugan teh bener ka haji teh dek beneran tapa orangana Masya Allah haji ngadar obat naon emang kunaon ieu beak itu betak goblok sia ka aing tah fitrah nafsu teu bisa urang puasa khusus teu bisa puasa khusus urang puasana umum bae tapi tetep ku sakitu ge urang geus ngalaksanakeun puasa ja'alanallah minal aidin wal faizin kembali geus kulantaran bersih urang teh atuh geus halang dina poe lebaran teh tinggal meunang magfirah Allah Subhanahu wa taala lamun hayang nyaho ahli-ahli sorga poean lebaran tah poean lebaran teh geus jadi ahli sorga kabeh sabulan nafsuna daun gitu ngaranna dipegung ditahan kembali kana fitrah menanglah urang izin pas poean lebaran urang ngucapkeun Allahu Akbar na indah puasa ka Allah tarawih ka Allah segala ka Allah pas poean lebaran teh ya fitrah urang teh bener-bener suci Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar yang ciri urang teh begitu takbir teh yang ciri coba geus bersih-bersih tanya siapa kunaon cerita teh kabelina naon euy sia juga teh bersih lain aing ngonam pemajikan marah bae datang ka tadi gencan can bener-bener jeung aing teh anak can kabar oh paingan siapa ceuri teu aing ceuri kitu kuat aing takbir teh kieu teh mah takbir tolol ieu jelema takan teh kajahoan oh teu nu kitu mah di Lampung teh mah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tah indah kulantaran aya lockdown lebaran mawa golok ayo siap polisi besi aya ye lain hampuraan dek ngagolok teu masalah sih ieu macam-macam
baca taraweh di lockdown, Jumat di lockdown. Kumaha cenah kieu eueuh masalah deuk kumaha. Nah lockdown sorang. Cik jama kakara kuari bae cenah jelema di lockdown aing mah ti taun mana keneh. Geus ka lockdown teh lah. Nah itu mah urusan politik. Urusan virus anu kacampuran bat mangga urang mah urang bae tetegkeun ka tauhidan urang, kepercayaan urang, akidah urang, sakali pangeran urang Allah Rasul urang Muhammad kitab urang Al-Qur'an putusan ijma qiyas eta ulah robah geus bae geus lain lalagaan eta nu bakal nyalametkeun urang inna dina indallahil aya nu bawa aturan-aturan selain daripada Al-Qur'anul Karim cukup dijawab ku senyum bae geus selesai los jang sia aing mah ka Allah sakitu bae beres Masya Allah di akhir zaman bari urang nya seti akidah hiji bae mantap jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan ucapan la ilaha illallah mantap salat minimal 3 baca teu kaburu cenah kiai bari numpak motor sia bari nyeklak mah teu kaburu keneh bae 3 doang ge bari naik la ilaha illallah sia hebat katajong aing la ilaha illallah dah geus eta bae geus moal cang saya deui ulah mang deui nyalametkeun urang eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus macam-macam kuari kan loba kepercayaan di luar Islam atuh biasa bae emang kos kitu ti baheulana ge mangga bae teh di zaman Kangjeng Nabi aya Abu Jahal di zaman Kangjeng Nabi Musa aya Firaun atuh terus bae kabelah dieuna ge likulli Musa Firaun wa likulli Muhammadin Abu Jahlin atuh karua di zaman urang ge likulli anu hese mana anta kusia anu-anuna nya eta lah supaya tentre caat plek aya naon teh ke Allah aya ajakan ke Allah aya kan ieu mah cenah ieu naon eta iya ke Allah lah ya bolehlah ke Allah beuki leutik bae budak ke Allah lah ieu barang dibere beas jadi kieu ieu budak dunia teh kos itu teh masyaallah kan tah pencerahan kebersihan minal aidina wal izin ulah aya geuneup malekna besi aya suuzon besi aya makar rapihan besi aya ujub-ujub mulayan kurang aduh salah ya besi aya ria mulayan kurang teh supaya benar-benar minal aidina wal izin kembali karena fitrah Allah ij'alna ya Allah minal aidina wal faiz menang urang nah sageus urang menang halang di diri urang nyongsrong urang hayang ngaji eta teh hayang ngaji teh berkat puasa anu teu paruasa mah teh hayang ngaji ieu nu kuari ngararaja teh ieu nu puasa nu puasana teu ikhlas teh puasa yuk berkat puasa dorong akibat puasa hayang taraweh ditemenangkeun ge ku polisi taraweh marah kan urang wah sia ngalarang-larang taraweh sia ka aing teu bisa berkat puasa je ku puasa teh kos kitu masyaallah karim makna puasa lain lalaga ku sebab taraweh ku sebab puasa urang hayang sahur nu mantak sahur isuk da puasa deui terus be diputer puasa sanajan puasa kos urang ge tah sanajan puasana kos urang kieu setengah puasa lah urang malah tapi kan daya kuat ibadah urang beda
beda urang yang gegeraan ke masjid taraweh, yang gegeraan sholat maghrib, yang gegeraan taraweh diulah-ulah teh marah, padahal mah di jero hatena mah emang aing sanggup geus tapi dorongan puasa marah ye teh puasa teh manana teguh teger masya Allah karim mantap. Cek ahli tasawuf mah cek ahli tasawuf ente deuleu eta parahu di luhur laut nu mantak ngambang teh kosong eueuh caian ketika cai laut naik maka dinya bocor dikelekep parahu dikelekep atawa anu sok pake ngeusian cai teh nu leutik teh ulah ngomong sih teh nyaho mah tuh nu leutik teh nanda nu leutik teh nu tina taneuh teh ini cek aing kalau ngomong sih mah kayaknya kolot ongko bodoh ongko kendi eta kendi ulah aya caian jerona tutupan balangkeun ka laut ngambang eusian jerona ku cai tutupan telem kalau kurang geus disian wudu ku arieu segala kupat barang ngaji atau cak batur dia udah ditolak ku batur lagi gitu siapa tikala keberen iya geus sakieu deres basi keneh datang keneh ka di aya nu nangkarak pan ieu ngaji emang aing teu nyaho ye teu nyaho jaas saja kadeuleuan nangkarak tak kuari mah udang dah sial cenah kadeulean aing Gusti Allah lagu dah iyalah parahu ngambang lantaran cai laut teu naek kendi ngambang lantaran kosong maka dicobalah di kolbu urang lain urusan beten sama jasad urusan kolbu urang kosongkeun min siwallah tina salian Allah hiji be Allah teger apung-apungan ibadah ge moal kudu kagama ieu tang micin anu tadi teh makar kolbu urang eueuhkeun makar-makar lempeng bakal karasa ngeunahna maca sholawat bakal karasa ngeunahna maca Quran lain tamatna tapi karasa bakal karasa ngeunahna zikir ka Gusti lain lobana ngeunaheun nyatu urangna zikir ka Allah nu dibacana titah ku Allah nu ngagerakeunana Allah di jero hati urangna eueuna ngan Allah da atuh geunah henteu culak-cileuk zikir ge henteu ya pan mengariung culak-cileuk dah jauh leutik lah loba-loba zikir komo aja dibere jauh apu mah inget ka manu tak cangkurilleun lain zikir jana nganggap tuan rumah ka aing nganggap cangkurilleun mah goblok teu beres tarolos lah ya sekedar pencerahan minal aidina wal faizin isya nusuzon makar ujub kembalikan deui sakumaha urang bulan Ramadan kamari bisa dijaga dek marah ge urang henteu akibat puasa endek nanaon ge urang bertindak lah kumaha tos lebaran bae mah keur puasa beusi teu ditarima puasa urang eta lain tanaga leutik-leutik orang puasa lanjutkeun atuh ku ari minal aidina wal faizin terus gairah ibadah urang nu bulan puasa lanjutkeun terus Syawal api tadi dan selanjutnya tepikeun ka akhir hayat bulan. Nah, ieu bulan Syawal bulan dibukana ihram haji Ashhurul Hajj. Indonesia geus menyatakan lebih awal sebelum Arab membuka atau tidak bahwa di Indonesia tahun ini tidak ada hajian. Imiti tidak ada tarawih, tidak ada Jumat, kemudian tidak ada hajian. Masalah. Panjenengan kieu mau masalah? Iya,
gitu boga naon teu boga riweuh anu ngaromong ieu haji ditutup ieu haji ditutup ge nu teu daftar ieu milu riweuh jan masyaallah kajeun antepkeun panggung sandiwara ieu teh keur sandiwara hayang kumaha jeung kumaha tuh ya masyaallah kan. Nah, Syawal Hafid haji di bulan haji bakal aya selain haji adalah kurban. Ibadah duang diperhatikan lana ku Gusti Allah di bulan haji setelah lebaran sampai tasyrik kecuali mencit hewan kurban. Eta bae geus. Ibadah teh kapan aya waktu-waktuna jeung aya lebahna. Takbir be takbir. Nu kamari bagus teh eta teh di lebaran doang. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dinaheun pas waktuna pas dibaca kun ikhlas ngurujuk urang cai mata. Gede dosa orang hampura Gusti teh keur mukakeun lawang-lawang pahampura saksina cai mata abdi Gusti teh sebagai saksi bahwa abdi teh minta hampura tas coba kuari dibaca ku ente magrib Allahu akbar jak tataga kokoprak goblok ya sia nyeun lebaran teu puguh teu karuh ye babacaana bagus atuh bagus ge lain parantina sia tah mah ke lebaran deui encan ahli kubur hararudang pajar lebaran deui aya parantina babacaan ge oreng urang lamun diciduhan awewe aya ayatna idh qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aitum li'na ditekenkeun eta paranti anu di ciduhan ku awewe urang teu puguh teu karuh maca eta kuari idh qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasy-syamsa hoi melet sia mah sambarangan ke pamajikan aing beunang ku sia aya waktu-waktu urang masyaallah karim segala rupa ayat tempat ayat waktu ayat tempat ayat kumaha kawasa Allah Gusti Allah nu agung nah iya mencit hewan kurban waktuna engke di bulan haji setelah lebaran iya urang bahas supaya urang kuari hati-hati hayang amat urang jadi timbul hayang mencit kurban teh geus dibahas urang pasti engke urang hayang sebab si Kangjeng Nabi teh azimu duhayakum fa innaha matayakum 'ala sirat atawa saminu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum terserah loba keterangan azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum nu geledhe korban teh ulah nu leutik kunyin kuru jasa boro-boro korban jang ka akhirat pamajikan kuru ge teu betah nyekel ieu tulang nyekel itu tulang ah cenah kieu sok nyinggung pamajikan gua lain suntik ku sia aduh kasinggung we sia mah heran atuh lain disuntik nyandung ke naon ah ngagedean ieu penyakit ya nu lintu lantaran korban eta merupakan kendaraan fa innaha 'ala sirati matayakum ya Allah ya Rabb urang hudang ti kubur buat suabeh araraya bayangkeun ku urang lamun urang dipapag ku korban nu gede teh ya Allah ya Rabb geus kieu bae nya di dieuna aya merekan di dieuna
geus moal saliru teu bisa ditumpahkan ku sasaha cak hiji penditan ha ieu meureunanan ieu endek mapangkeun aing deuh tarang ngaran saha bego ieu main tumpakan mah aya merekan di dieuna atuh aya SK Masya Allah bisa tuh boga korban membeli sanaekan bahagia amat senang amat urang dipapag berangkat geus asal dipapag berarti kan mulia moal hese datang ka ditu berangkat nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim cak Kangjeng Nabi fa innaha 'ala sirati matayakum korban teh ngajadikeun kendaraan nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ya Allah ya Rabb nikmat amat Gusti ye atuh nikmat duh hayang amat hayang meuli kieu lamun urang hayang boga duit 5 juta jang meuli embe nu bagus dina bulan haji kuari nyengcelengana sabaraha poe sabaraha duit ti kuari hitung bae kuari ti minggu ieu datang ka tanggal 10 lebaran jadi sabaraha poe sapoena sabaraha duit nyengcelengan cenah kudu 100.000 ya leutik tapi pabrikna lockdown pabrik daing di aduh keluar cek teu bisa nyengcelengan ulah leutik Allah maha kaya ulah ngaharepkeun di pabrik sia di PHK tapi niat kuat tetep aing korban bae di mana Allah maha kaya geus pasrahkeun ka Gusti Allah sehari 2 hari boro-boro jang korban jang dahar ge hese wair begitu tanggal hiji haji encan aya 2 haji encan aya 3 haji encan 4 5 encan aya tanggal genep kontrakan aya nu nawar iya berarti jalan ti Allah ya iya tah digombrangan duit tah aya 20 juta tah sapintu ku aing beureun iya nya sakeun maha kawasa Allah korban bisa kontrakan eueuh hiji lamun pikiran anak kana dunia doang pikiran anak kana dunia iya moal dijual kajian gugumage tapi pemikiranna inget keur ngaji kemari Masya Allah horeng korban teh kendaraan di jembatan Shiratal Mustaqim naon hartina kontrakan hiji maha kawasa Allah ulah itu di jero majlis boleh oge barang datang maka imah apa majikan tadi ngaji mana ngaji kita ngajual kontrakan yang milik korban enak aja kiai oplo sama kos gitu ribut tas ngaji ribut aduh terserah apa ngendek dibere ku Allah jalan ka sorga apa itu tergantung dirina jeung pamajikan ya jalan-jalan sama geus dibere eta ngaranna cacaan hiji rada caang hiji mah encan ribut antara nu caang jeung caang keke kumaha ceuk ieu ngalunakeun pamajikan ya aduh aing mah geus hayang jasa ceuk deui ngajual kontrakan emang lain nu aing nu nyana ya painga atuh lamun nu salaki lah pamajikan ge ngaminan neng urang kan boga 20 kontrakan dan hiji mah deuk dijual ku kakajang naon Kak atuh jang korban hiji atuh anu kakak tuh mangga bae paling kula milu henteng kan begitu neng itu kontrakan 20 dijual hiji jang naon Kak jang milik korban yang kontrakan saha misalnya paingan berat orang lain nu nyana geus ieu mah keur carita Allah merena ulah pelit ulah nyongsrong tetapi sesuai jeung aturanana urang aji saha anu geus kasunahan saha anu geus kawajiban saha anu henteu ulah maksakeun resep tinggal resep maksakeun teu bagus nah ulah makar sudah pas sesuai jeung aturan nah ieulah pembahasan kurban hukumna kurban teh sunnatun sunnah lain wajib ngan sunnahna mendekati wajib disebut ngaranna sunnah muakkadah eta teh fi haqqina hak urang sebagai hamba sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang mah hak urang ngalaksanakeun kurban
sunnah muakkadah, tapi hak Kanjeng Nabi mah amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fawajibatun, wajib Kanjeng Nabi. Masya Allah, loba anu khususiat ka Kanjeng Nabi. Quran urang kurban urang mah sunah, Kanjeng Nabi mah wajib. Duha urang mah sunah, Kanjeng Nabi mah wajib. Tahajud urang mah sunah, Kanjeng Nabi mah wajib. Apalaya khususiat ka Kanjeng Nabi. Mantak aya jelema nu dibere amalan-amalan khususiat ku Kanjeng Nabi. Lantaran di deuleu wadah-wadahna kuat apa henteu panteu. Ieu kuari lamun kukula dibere kita baraca sholawat sapeuting ulah loba-loba 1000. Kabehan ya awas ya peuting ge maca 1000 aya nu pae. Teu kuat. Teu kuateun wadahna. Aya nu kurang tergantung mah wadah-wadahan mantep di deuleu ieu mah kekuatanna sakitu bae ieu mah kekuatan ulah sok ulah osok hajupan saeutik amat ulah kitu geus di deuleu ieu wadahna ieu wadah cokolot baheula mah dagang sakumaha kumaha ge canting picung mah leutik-leutik bae oyag-oyagan paranti urang meuli es teh gosek baheula keur zaman urang mah aja make naon kadang-kadang kalapatnya gitu jadi dicantingan bener teh ngaran canting picung leutik eta mah kosek tuh keur leutik mah kula mah ngadaharna di dinya bae heulanan ulah ka mana ngadegeut tukang es bae kenyot-kenyot mah kurang atuh korupsi mah di mana bae atuh nya panas nya saeutik pan mereanana ulah waka ka mana urang dinya bae so engke tukang es lagi geuraan indit indit si eta cek cenah menta deui keur leutik bakos kitu zaman baheula atau zaman baheula urang meuli es pan baheula urang lamun meuli es sirup teh caina ge meunang di sumur ku asli-aslian cai sumur mantep ya di naon karang-karana di siropan terus di tapean setik aju cincau setik da kan tilok waka di kosre cai nu luhurna bae heulana geus setengah karek di kosre setik ke menta deui menta sirupna menta caina bageula kunaon kos kitunya tukang es marah sia dina menta caina deui menta sirupna deui itu mang jamu mang itu aja nimba doang iya teu meuli teunan baheula mah caina ge lain cara aku ari sumur doang nimba doang teh baheula mah kos karar itu tah masyaallah tapi jadi kalimat indah anu aya teh log aya kumaha ya Allah ya Rabb. Nah ieu keur carita Kanjeng Nabi khususiat loba mun ku urang dituturkeun moal kuat urang kajen ku kumaha moal kuat wari bae ulah ka Kanjeng Nabi na ka para sahabat moal kuat urang khususiat para aulia Allah moal kuat emang ibadah para wali kumaha gitu para wali mah ngomongna ge lamun dikeretegkeun hate kula ka siwa kasalian Gusti aing hukuman murtad Gusti eta kan lain omongan leutik-leutik jelema lamun hate aing boga irodat gumerentes kasalian Allah aing sorangan hukuman bahwa aing teh murtad pan eta ambo curang teh aing mah pan perdetik ge atuh perdetik ge jawab Gusti berbeda jauh karena urusan duniawian hiji Allah haju meureun nya mah tilok dagang lain tilok dagang pikiranna ka Allah dagang tani eta cedak kumaha eta na kudu diaji ku urang mentek diaji ge neangan cacang supaya dagang mah tetep korisu mah tetep tapi ka neraka mah tetep supaya kitu tah teh ieu kurang mau cacang mah nah ge geus buka cacang mah bisa insyaallah mudah-mudahan urang kabehan bisa dibere cacang ku Gusti Allah hingga urang bener-bener nempo kana kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala babarin itu Gusti Allah mah orok nu dibalangkeun anak Siti Masitoh kok geus dibere cacaan ku Gusti Allah hingga ngagolakna cai dianggap taman surga maha kawasa Allah
Gunung Tursina dijadikan wali ku Gusti Allah. Kageteun kabeh sahabat ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun masa si gunung jadi wali, ya gunung majumud. Gunung jumud, batu jumud di hareupeun mata urang, di hareupeun Allah majahiru zikir. Maha kawasa Allah cek Kangjeng Nabi. Anjing ashabul kahf diangkat jadi wali. Ambo cak sahabat masa anjing anu sakit izin da mugolazoh kok jadi wali. Maha kawasa Allah jelema naon kitu hamba Allah anjing anu sakit izidna ai ku Allah dijadikeun wali mah engke geura saksikeun di sorga anjing jadi wali Allah. Kok bisa ke surga teh qalbu zikir ka Gusti Allah. Anjing bae zikir ai urang ai maksudna eleh ku anjing ya Allah jang ukuran-ukuran kacaangan ya Allah ya Rabb. Maha kawasa Allah laul anjing ashabul kaping ke jadi penghibur di sorga teh anjing bae jadi wali kunaon urang ku hari jadi PKI singade usap dada urang kajen urusan urang mah urusan arah urang bae la ilaha illallah hukumna besi aya nu nanya Pak tadi ngaji ka Cilauk ngaji naon korban aju hukumna kumaha buka HP-na aing teu bisa nerangkeun panjang sarua teh di HP ge buka ku sia barang dibuka aja eueun batuan meureun tadi nya hukumna sunnah muakkadah jang urang jang Kangjeng Nabi mau wajib masyaallah. Hiji amal ma'amila ibnu adam yauma nahrim min amalil habaillahi ta'ala min iraqati dam teu aya hiji pagawean teu migawe anak adam dina poean lebaran hiji pagawean nu paling dipake karesep ku Gusti Allah tibatan mencit hewan kurban eta nu keur disaksian ku Gusti Allah per tahun terus bae masa ya geus ieu tahun kamari mah hayu boga mah terus bae ulah abong-abong geus bae ulah terus setungtung hirup harta titipan urang titipan Allah nu aya di urang gunakeun pake nyieun karesep Allah subhanahu wa ta'ala lantaran halatati yaumal qiyamah biquruniha wa azlabiha korban datang jaga di poe kiamat ranggae artina berikut jeung naon ngaranna nu di dieu kan tanduk ijing kitu calakutik nadamma la yaqau min Allah bimakanin qabla yaqau min al-ardi getih memeh nyakrak kana taneuh teh geus datang heula ka Allah leuwih ti heula datang ka Allah batan kana taneuh kadilina mah urang yang celek kana taneuh padahal mah lapor ka Gusti Allah masyaallah karim tayyibu biha nafsan rapihan bersihan lempengkeun hate urang hiji Allah masyaallah hukumna kurban teh sunnah muakkadah bagi urang selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad bagi Kangjeng Nabi mah hukumna fardu geus kulantaran sunnah la tajibu illa bil tizam teu wajib atuh kurban teh kecuali dijadikeun kewajiban ku urang kayani dinazarkeun lamun dinazarkeun jadi lain sunnah bari mah wajib masyaallah ye aing nazar ye boga sapi ye nazar jang kurban status hukum kuari berubah mutata dina sunnah jadi wajib ganjaranana jadi ganjaran wajib oh ya Allah ya Rabb urang nungtun be tanya ku babaturan urang
Nah tembe mena me korban dia sakitu teh teh geus dianggap ngawajibkeun ku sakitu teh sanajan aya kaul-kaul nu sejen encan tapi ku sakitu teh geus kulantaran status ku ari geus jadi wajib di mana-mana encan datang ka waktuna paeh wajib digantian eta doang permasalahanna ya ai sudah makan teh ya embe gede abad jangan tuh ke bae lah yang di paraban bae gitu kan encan kamu geus dikieu-kieu mah mau beri amat tuh jang korban yang bae cekang cek kiai aja paling hama toyakeun dia teh kendaraan coba ku sia tumpakan kuateun teu ayo tumpakan lain di dunia keikhlasan atun ke urang di akhirat naik embe emang nanaona naik embe atuh payaheun embe lain diganti ku Gusti Allah engke di akhirat jadi buruk orang cek jelema nareulekeun kabeh ji itu mau haji sia mau haji wah kana ngadadahan wah karena korban teh ya Allah ya Rabbi sing arapu dan lain-lain sebagainya gambaran-gambaran pamapag di akhirat anu ku urang dilaksanakeun di panggung sandiwara ieu hukumna sunah muakkadah bagi urang teu wajib lah kecuali lamun dinazarkeun kasunahan-kasunahanana wa yusannu wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kasadayana sakitu pangajian tina Abah Guru urang mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.